Alhamdulillahirabbil alamin. Para wargi sadaya, kumaha ye sararehat sadayana? Alhamdulillah. Muga aya dina pangnang tayungan Gusti anu Maha Suci nya. Kalayan aya dina kawaluyan sadayana. Sehat walafiat jasmani rohanina. Mutu mudah-mudahan dina danget ieu acara teh tiasa ngahibur ka para wargi, sok sanaoskeun obrolan-obrolan anu mudah-mudahan biasanya mudah-mudahan aya sasieun sabeunyeunana lah gitu. Atuh mudah-mudahan depan di dia aya si Abah teh atuh sanaya salalawora. Si Abah mah. Atuh di Banten oge sabaraha taun ya banyak. Aduh. Lain aya ku bisa we Rajang Asep nyariosna teh kitu ka Abahnya. Jadi sebenarnya mari lalakon kahirupan mah ieu ngaranna ge urang pan dilalakonkeun atuh ieu Jang Asepnya. Sae bah lah pokona mah aing ngobrol sareng sepuh mah aya we pokona mah ulah lepat dinyebutkeun sae pokona kitu nya wargi. Aduh mudah-mudahan anu di Tangerangna, anu di Bantenna, anu di Pandeglangna, anu di Lampung, anu di Bandung, di mana wae sadayana nya mugi aya dina kawaluyaan sehat walafiat kitu panginten nya. Ulah hilap ieu biasa we Mang Sardun. Aman Mang Sardun deui teh Mang? Biasa we Kang Asep. Amang mah biasa ya. Bagian biasa we tah pokona mah. Nuju ngabakar sate heula teh. Waduh, gaya euy. Nah sate naon kitu teh Mang? Biasa we Kang. Sate eta sate make cot teh biasa lah. Ya anu penting malah dinikmati we kumaha we Kang naon cara naon dimangpaatkeun nya gitu len eta saha Mang Sardun. Tara saeukana kitu nama. Aduh wargi-wargi penak deui sareng Mamang nya. Itu ya. Mang Adun teh itu ulah hilap Mang Adun ya. Lain Dun. Asa inget zaman baheula geuning urangnya geuningan si lain ngingilu ka dewek baheula nya ka Abah. Anu mana teh Abah? Lalakon baheula teh geuningan ka eta tah gunung naon pelebadinya tah? Deket gunung eta teh deket Gunung Geulis kana ka? Deket Gunung Geulis teh aya hanapeuna teh Gunung Aseupan naon eta teh? Lebah Sumedang teh geuningan perbatasan teh. Nya biasa baheula. Pengalaman zaman dulu pokoknya mah ada-ada saja pokoknya mah wargi atuh dah. Ketika saya tehnya ya aduh saya gaya saya. Lain Mang Sardun nih gaya gitu pakai saya segala. Apa namanya rada keren atuh Kang Asep pokoknya